Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dina ieu kesempatan sim abdi bade nyobian nganadomkeun kitab Tuhfatul Atfal kalayan diterjemahan ku bahasa Sunda. Mangga wilujeng ngopingkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nadom Sunda Kitab Tuhfatul Atfal. Yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman Sulaimanu huwal zamjuri. Ngadawuh nu ngantos hampura pangeran sejam zuri tegesna Syekh Sulaiman. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muji ka Allah bari maca sholawat ka nabi jeung wargina katut sahabat. Wa ba'du hadan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mamdudi. Amma ba'du ieu nadom pikeun murid mertelakeun nun pae tanwin sareng mad. Samaituhu bitufatil aqfali an syaikhinal mayhi zil kamali. Kuring ngaranana dom Tuhfatul Atfal nukil ti Syekh mayhi talar sing apal. Arju bihi ayang fa'at tulaba wal ajra wal qabula was sawaba. Kuring miharap ka Allah muga-muga sing manfaat di akhirat menang surga. Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Hukum nun pai jeung tanwin katetepan hukum opat kudunya kel pertelaan. Fal awwalul izharu qablal ahrufi lil halki situn rutibat fal ta'rifi. Kahijina hukum idhar kedah terang meme haraf halak nu genep pek bilang. Hamzun fahaun thumma ghainun ha'u muhmalataini thumma ghainun kha'u. Hamzah jeung ha ain jeung ha teu cecekan tambah dua khogin pada dicecekan. Wasanni idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabbatat. Kaduana kudu idgham kana genep dina lafad yarmaluna anu tetep. Lakinnaha kismani kismun yudgoma fihi bi gunnatim biyan mu'lima. Tapi nu genep bagi dua bagian idgham ma'al gunnah yan musa bagian. Illa idza kana bikilmatin fala tudgim kad dunya summa sinwanin tala. Angin lamun nun paih tengah kalimah
cara dunya sinwanin tah idgom ulah wasalisul iklabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikfa'i katiluna iklab lamun nyandingan ba tukurkeun kana mim gunnah campur ikhfa warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili hukum nun paeh jeung tanwin kaopatna ikhfa nyang harepan huruf sakantuna fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadal baiti qad dhamantuha dina 15 huruf sadayana dina kawit kalimah ieuna domna Sifdasana kam zada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fitu kondo zolima nyaeta sodasa kaf jim shin kaf sin dal to zaifata dodo zo masing pada apal sakiheula kanggo nadoman kitab Tuhfatul Atfal engke disambung deui dina bagian anu kadua. Mudah-mudahan urang dikesakeun tiasa patepang deui. Mudah-mudahan aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nadom Sunda kitab Tuhfatul Atfal. Yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman Sulaimanu huwal zamjuri ngadawuh nu ngantos hampura pangeran sejam zuri tegesna Syekh Sulaiman alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala muji ka Allah bari maca solawat ka nabi jeung wargina katut sahabat wa ba'du hada nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mamdudi amma ba'du ieu nadom pikeun murid mertelakeun nun paeh tanwin sareng mad samaituhu bitufatil aqfali an syaikhinal mayyi dzil kamali kuring ngaranana dom tuhfatul atfal nukil ti Syekh mayyi talar sing apal arju bihi ayang fa'abtulaba wal ajra wal qabula wassawaba kuring miharap ka Allah muga-muga sing manfaat di akhirat menang surga linuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini hukum nun paeh jeung tanwin katetepan hukum opat
kudunya kel pertelaan. Fal awwalul izharu qablal ahrufi lil halki situn rutibat fal ta'rifi. Kahijina hukum idhar kedah terang meme haraf halak nu genepek bilang. Hamzun fahaun thumma ghainun ha'u muhmalataini thumma ghainun kha'u. Hamzah jeung ha ain jeung ha teu cecekan tambah dua khogin pada dicecekan. Wasanni idghamun bisittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabbatat. Kaduana kudu idgham kana genep dina lafad yarmaluna anu tetep. Lakinnaha kismani kismun yudgoma fihi bi gunnatim biyan mu'lima. Tapi nu genep bagi dua bagian idgoma al gunnah yan musa bagian. Illa idza kana bikilmatin fala tudgim kad dunya summa sinwanin tala. Angin lamun nun paih tengah kalimah cara dunya sinwanin tah idgham ulah. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikfa'i. Katiluna iklab lamun nyandingan ba tukerkeun kana mim gunnah campur ikhfa. Warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Hukum nun paih jeung tanwin kaopatna ikhfa nyang harepan huruf sakantuna. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadal baiti qad dhamantuha. Dina 15 huruf sadayana dina kawit kalimah ieuna domna. Sif dasana kam zada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fitu kondo zolima. Nyaeta sodasa kaf jim shin kaf sindal to zaifata dodo zo masing pada apal.